leungeut tengkelanu kasaguring aya sasak anu jadi paningan kuring rasa panjang nepungkeun Bandung Cianjur lewatan Walarea mun Pakalungan Citarum Muka telana nyasa sakraja mandala Cacat tukang kalantara cinta kuring jeung manehna cinta ini penuh cenah hese pohona lamungan cikuna ati sumalatina narasa disasak Raja Mandala Pelek numunggan rek ngajak paca kesoca kaleket hate deg-degan kasasa Raja Mandala hayang mirang hiburan yang kuring jeung manehna tiwargeus barana leungeut tengkelanu kasaguring aya sasak anu jadi paningan kuring rasa panjang nepungkeun Bandung Cianjur lewatan Walarea Pakalungan Citarum Muka telana nyasa sakraja mandala sasak tukang kalantara cinta kuring jeung manehna cinta ini penuh cenah hese pohona lamungan cikuna ati sumalatina narasa disasak Raja Mandala Pelek numunggan rek ngajak paca kesoca kaleket hate deg-degan kasasa Raja Mandala hayang gerang hiburan yang kuring jeung manehna tiwargeus barana Raja Mandala Pelek numunggan rek ngajak paca kesoca kaleket hate deg-degan kasasa Raja Mandala hayang gerang hiburan yang kuring jeung manehna tiwargeus barana kota letih camperenik najan letih tapi resih ngaliwat caras pangeran kota Sumedang
dipapais ku cipeles tanpa mas nu mata kuas cimalaka pamandrian ngaganya caina heran jajak gak sareng nyimojan indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang. Kota letih campuran najan letih tapi resih ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang dipapais ku cipeles tanpa mas nu mata kuas cimalaka pamandian ngagenyas caina heran jajak gak sareng nyimojan indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang. Anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tamtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal mahal mawat mahal mata aral ya kudu dikumaha deui kudu sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana
loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Nah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insya Allah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya gitu teh lo. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda gering kieu zamana berat. Omat lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insya Allah eta cara tangtu aya manfaatna. Insya Allah ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasilna ge karasa ku urangnya. Dua belah dua. Sunda nanjerna mangsana, ulah Sunda burak rekan, entong Sunda lir surya kelingan, kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang, ulah rega barerangan, gerak papak zaman anyar.
hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana kisunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun. Teuing kunaon mun nempok anu dempot teu bisa mijeun panon sok hayang geura lelesot duka teuing kunaon menipu celik panon noong anu keocon sok hayang milu ka enggon duka teuing kumaha beuni asa kadita nempo bitis nu geulis ngadadak sok panas tiris duka teuing palaus heureuy jeung anak batur ocon di luhur kasur katewak diceret nukur duka teuing ceuk saha